Sayyid Ibnu Athaillah As-Sakandari nyaurkeun dina salah sawios hikmahna, illam tuhsin zonnaka bihi li ajli husni wasbihi fahassin donnaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka. Lamun teh mah anjeun teu bisa hades sangka ka Allah Ta'ala kupeda sifat-sifatna Allah anu sae, maka ulah eureun tapi diganti. Naon digantina? Fahassin donnaka bihi liwujudi muamalatihi ma'aka. Lamun teu bisa urang hade sangka kana sifat-sifatna Allah Ta'ala, maka kudu diajar hade sangka kana naon rupi tapak damal Allah nutumiba. Tapak damal Allah dina kicep soca. Ibu bisa ngicep soca sorangan? Oh, mun kudu ngicep sorangan moal datang ieu ka majelis paling ikeun ngagerakeun otot ngicep. Moal kaburu nyeuseuh-nyeuseuh acan. Ibu bisa heulai sorangan? Henteu, diurus ku Allah perkara nu eta. Kudu sabaraha urat saraf nu diteken ku urang sangkan bisa heulai. Diurus ku Allah supaya naon? Supaya jongjon ibadah. Ieu makalah jadi jongjon maksiat diuruskeun ku Allah teh. Meh jongjon ibadah. Maka setiap kahariwang, setiap kamelang diurus ku Allah. Supaya orang bisa fokus karena hiji pagawean. Naon pagawean? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga naon wae perkara anu matak ngaruksak kana ibadah, anu matak sibuk diri kana eta pagawean diurus ku Allah. Bapak tiasa ngalengkah nyalira mereskeun urat, Pak? Oh, dina nya bisana ogenan kudu ditalian sukuna dibetot lamun rek ngalengkah nu katuhu betot ku leungeun katuhu siga naon gitu teh. Siga patungnya. Tapi diurus ku Allah supaya urang teu boga alasan henteu ibadah. Kan dina aqaidul iman teh aya sifat anu wajib di Allah, aya sifat nu mustahil di Allah. Sifat nu wajib di Allah teh anu 20 teh eta teh sifat nu sae sadayana. Berarti sifat nu wajib di Allah teh wajib sae. Aya nu mustahil di Allah. Mustahil awon. Maka sifat nu aya di Allah nu sadayana sae piraku urang teu daek nyieun sae dina sangki. Pan urang oge na sok kapolodosannya kerjasama jeung si A alus kubrag jadi goreng. Ari jeung makhluk dikecewakeun balik deui. Ari Allah nu sampurna dina sifatna, nu sampurna dina af'alna, urang teu bisa sae sangki. Sok ngabahasakeun ieu. Teh produk sae sangki kadang. Keur bangor pun bapak tetep ngagebruskeun ka pasantren. Apal budak teh bangor tapi hatena nama Gusti budak teh ieu engke soleh. Najan capek pikiranana, najan beak waktuna, hatena nama teu eureun tina hade sangki. Nu hade sangka mah berbuah. Nu penting leuleumpanganana lain dina jalan anu matak ngundang kana bebendu saha? Bebendu Allah. Ayo budak mabok setelah kege soleh ieu bari diantep.
nya salah keun lah cenah kieu oge lah aya waktuna kumaha geuning aya aki-aki mabok keneh berarti lain urusan waktu eta mah urusan cager jeung henteuna ngelingan jeung henteuna ya lamun kasolehan urusan waktu husnul khotimah kabeh leres anu judi teh atuh lain pamuda wungkul aki-aki ge loba nu huntuan rek ngadaguan waktuna waktu nu mana deui tah kitu palawargi maka ulah eureun hade sangka